Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si Ciniang si pedang langit dina kayaan bari nyandangan kanyeri. Harita ngabagikeun paneuteupeuna ka Rasanti jeung si Banteng Wulung. Bari sumenginahan kanyeri harita terus nyarita. Haya. Uwe terima kekalahan ini Rasanti. Tapi harus diingat. Ketika nanti Uwe sampaikan peristiwa ini sama Tuan Wila, dia orang pasti akan malah sekali ya. Hanya sudah balang tentu tidak akan tinggal diam ha. Uwe punya keyakinan pihak Tuan Willem akan lakukan pembalasan lah Santi. Kuring tersieun ku tindakan balasan ti si Tuan Willem jeung Kintamani. Reka lakukeun tindakan balasan naon wae ku kuring didaguan sarta bakal dising hareupan. Wah. Maneh hentong make ngejeng ancaman ngadangu pak sia berewet jenglet si Cangisangan sangumaha ceritaan Rasantian si Bileman ngejeng si Kintam Yinian ngarek lakukeun tindakan neon ngoge bakading sing harupana sia ngomongan kasituan nganu golobog ngasok mangneh gancangan ngiditan sia si Cangisangan. Sin Ciniang si pedang langit geus kitu mah harita dina kaayaan lengkah anu jumarijeg. Terus ini tinggalkeun eta patempatan. Sandika datang nyamperkeun ka tempatna Rasanti jeung si Banteng Wulung. Sangeusna deukeut geus rekpok ngomong kabur kapilaan ku si Banteng Wulung anu harita nyarita. Wah. Tebakan sandikaan netela bener pisang kabuktian netela Rasantian nganu ngunggulan narung lawanan Sin Ciniangan. Moko nama hate manganteng jadi ngemplongan ngayeuna mah. Napi naku ngayanang ieu Kang Jangdian ngurang mudu mamaspadaan da. Kudu mamaspadaan candikaan Rasanti milu nyambungan kana caritaan si Banteng Wulung. Leres. Pihak urang memang kedah tetap waspada ieu mah Kang Dika. Untung we balisan Dharma Yuda teu acan dibubarkeun. Sabab tetela pihak Tuan Willem jeung Nyai Kintamani anu geus ngagantikeun kadudukan Ki Warangkas jelas bakal jadi ancaman ke pihak urang Kang Dika. Tulis cacakeun ku anti gitu le Kang Anteng. Memang kudu gancang ditepikeun ku urang ka para anggota barisan Dharma Yuda mang. Anu ayeuna keur aya di tempatna masing-masing. Sabab pihak Tuan Willem jeung Nyai Kintamani anu ngagantikeun Ki Warangkas tangtuna oge bakal nyusun deui kakuatan pikeun mulihkeun pangaruh jeung kakawasan Ki Warangkas anu saterusna ngalakukeun tindakan balasan ka pihak urang. Jorelat cidung. Coba gedeg. Ki Buyut Gebleng geus nangtung digireun si Banteng Wulung. Babagikeun paneuteupeuna ka Rasanti jeung Sandika terus nyarita.
syukur Rasanti jeung ilaing Sulika balik deui ka dieu euy. Tadi waktu dewe keur ngalatih jurus ka 15 urang warga ningali Rasanti anu keur tarung sarua ngagunakeun jurus pedang, tapi dewek boga kayakinan Rasanti bakal mampu ngungkulan anu jeung lawan. Nyata kabuktian Rasanti anu unggul. Bener henteu Sulika euy. Ki Buyut Lebleng ngaret ka Sandika nu diretos ngajawab. Rasanti memang aya dina kaunggulan ki. Anu jilawan Rasanti teh pendekar wanita katurunan daratan Tiongkok ki. Ngaranna oge ngaranna teh nyaeta Sican Ngisangan. Itu teh Sin Ciniang si pedang langit ki. Jago kapercayana Tuan Milem jeung Nyai Kintamani. Anu aya di paguron Lintang Jagat nyaeta ngagantikeun posisina Ki Warangkas ki. Pihak urang kudu waspada ieu mah Ki Buyut. Sabab pihak Tuan Milem pasina oge bakal nyusun di kakuatan. Pikeun mulikeun pangaruh jeung kakawasan Ki Warangkas. Malah teu mustahil mun pihak manehna bakal ngalakukeun tindakan balasan ka pihak urang. Ngeunaan masalah eta mah badamikeun we engke jeung Nang Bule. Anu penting keur dewek mah beres ngalatih si Anteng. Biasa karesep dewek euy cobek belut. Di awuran taira gaji euy. Terus dibalurkeun kana beungeut. Aduh, bener henteu Teng? Wah, Ki Buyutan mah muni henteu bosen-bosen dahan ngejeng cobek belutan unggal poe. Mumahang ke lamunan awakna jadi leueuran kawas belutan. Netela bener ngecek mikiran Nang Bulean. Warga ngieu lamur teh mudu dilatih ngelmu silatan ku Ki Buyutan. Lulus Anteng dilatih ngulin kang ruhunan. Nyabab bingsa wae lamunan ngeunggeus ngarasa nguatan. Pihakan si Tuan Milem teh bakal lakukeun balas dendaman. Datangan ngagempur ka kampung kang uripannya. Memang kitu pamikiran anti oge Mang Anteng. Malah anu jadi ancaman ke pihak urang, khususnya ke kula warga Amarawing, dari saukur pihak Tuan Milem wungkul. Tapi Kirantis putri Iblis Malakayang pasti bakal ngalakukeun balitungan susulan. Sabab geus 3 kali ngalakukeun upaya bisa digagalkeun ku Nang Bule. Harita kula Santi dicaritakeun ngeunaan kajadian ti Sabang Prak Ki Buyut Lebleng jeung si Banteng Hulung katut sabagian anggota Barisan Dharma Yuda ninggalkeun paguron Lintang Jagat. Sagala rupana ditetek taya nu kaliwat. Sanggeus ngarasa cukup mereka teranganana, harita Rasanti terus mungkas guaran caritanana. Jadi kitu Ki Buyut. Mang Anteng, ngeunaan upaya nu dilakukeun ku Kirantis putri Iblis sok sanajan masih keneh rumaja, tapi kawilang ngabayakeun malah si Jagal Hawuk anak laki Walangkas ge luka teuing aya di mana waktu ayeuna teh. Anu jelas dina hiji waktu manehna oge tangtu bakal males ka nyeri, khususna ka Nang Bule anu ngajadikeun bapana ajaling pati. Anu matak Mang Anteng kudu sing bener-bener bisa we nyangking ulin kaluhunan ti Ki Buyutnya. Sandi Kamil nyambungan kana carita anu jadi buah hatena. Nu penting nama Anteng ulah tepikeun ka eweh ku pangaruh horeamnya. Kudu tetap semangat. Kudu boga tekad jeung semangat anu kuat. Sangkan kalau ngalatihna oge jadi tetap semangat. Bener nyakinya? Iya bener gitu Sulika euy.
ngan ku deweke geus bisa kaijil. Nu rada bangga keur si Anteng mun geus dilatih jurus bayu panglumpuh, latihan ilmu pangenteng badan. Pangawakan badi gutang-igu teh. Rada bangga oge teh euy. Wah, engke mudu waka ngomongan ngawas ngitu atuh kibuyutanan. Ngaya maribasa cikarakan ningangan batuan, laun-launan jadi lagokan. Hatrina teh ngari kuleukeunnan mah ngejeng nerus-nerusan. Mira kue nganteng henteu bingsa ngalangu pak. Mungkin nama nganu menting ngenggeus bengres ngalaki jurus kang nganteng, cobekan belutan nama geus siapkeun. Dicaplukan ku kibuyutannya. Dicaplukan jeung coetanannya. Menggeus ena Marasanti jeung Ilaing Sulika euy. Sok leureuhkeun heula ka itu. Dewek mareka latih deui si Anteng ulin karuhunan ieu. Mengpeung keur sumangat katingalina ku di dieu mah ieu. Saukur anu geus dicaitekeun ku Rasanti, tangtu kudu jadi perhatian jeung pamikiran ke pihak urang. Hayu tengah urang latihan di euy. Ki Buyut Leble ngajakan si Banteng Wulung ka tempat anu ditangtukeun mangsa ngalatih si Banteng Wulung ilmu silat karuhunan. Sedengkeun Rasanti jeung Sandika harita maluru asup ka jol imah. Caturkeun di tempat sejen harita Nang Bule jeung Manggali anu keur nyorang lampah harita ngambah ka salah hiji lembur anu neulah Kampung Margajaya. Keur jongjon lempang harita Nang Bule jeung Manggali jadi ngeureunkeun lengkahna. Aya anu narik kana perhatianana. Di buruan salah sahiji imah harita katingali aya jago kolot anu tayalian ti Ki Hudaya pupuh eta lemur keur paloba-loba carita jeung daeng silaba si Badik Sakti jago kapercayanana Tuan Willem. Harita Nang Bule jeung Manggali ngabandungan di luareun buruan. Ki Hudaya pupuh eta lemur anu harita keur cumarita. Andika kudu ngarti deng silaba. Sikep jeung pamadegan diri kula moal bisa robah. Memang bener waktu Ki Warangkas keur aya di kieu leuweuh. Kula najan dina hate barontak, tapi kapaksa kudu tuluy patuh ka manehna. Tapi dina waktu ayeuna mah Ki Warangkas kai tinggal ngaran, malah kula geus babalik pikir hayang nebus kasalahan ka warga kula. Panggeus ieu pelemuran. Anu matak sakali deui kula nandeskeun. Moal rek tunduk jeung patuh ka Tuan Willem jeung Nyai Kintamani anu geus ngagantikeun Ki Warangkas. Daeng silaba si Badik Sakti jago Makassar langsung nyiak beureum beungeutna terus nyarita. Dina caritaan masih keneh dicaruk jeung basa daerah manehna. Ikate tahu tulo. Ulang aja kamu Ki Hudaya toh. Berani tena manaruki toh. Berani membangkang toh. Sama saja dengan hinai make. Menghina aku. Daeng silaba si Badik Sakti. Ikate kamu sudah bosan hidup. Ki Hudaya toh. Kula moreksieun ku ancaman Andika daeng silaba toh. Kula muarek nyeun kasalahan anu kadua. Pikeun tuluy patuh ka jalma anu bakal nyangsalakeun. Reka lakukeun tindakan naon wae ku diri kula bakal dising hareupan daeng laba. Udah kutuk berot. Ikatnya jangan mensecal toh. Setiap orang yang membangkang harus mendapat tindakan toh. Inake aku akan binasakan orang yang membangkang. Cabut golokmu. Ayo bertarung toh. Lawan Inake. Lawan Inake Ki Hudaya. Ki Hudaya pupuh lembur kang ngaranan jago kolot.
ditangtang tarungku jago ngora puguh we jadi kasinggung. Langsung harita Ki Hudaya mesat bedogna terus ngawangun pasangan. Rukutuk berot tina naparalu bicara cak dipole toh. Tak perlu basa-basi lagi. Coba sekarang bagai buktikan kemampuan Ki Hudaya. Ade kukula bakal ngabuktikan. Ngabuktikan kemampuan diri tadah panajang kula. Heya! Surelat cudung Ki Hudaya maju narajang. Barijang metakan bedogna. Daeng silaba ngimbangan panajang lawan. Sanajan lemor teu ngagunakeun pakarang, tapi kecepatan gerakanana leuwih punjul tibatan nu jadi lawan. Sok hiuk telat plos. Sok hiuk telat plos. 2 kali sabetan bedog Ki Hudaya anu ngarah kana anggota badan lawan teu kena kana sasaran. Lumangsungna tarung teu lila. Ki Hudaya memang lain tandinganana daeng silaba si Badik Sakti. Saukur 4 geprakan harita Ki Hudaya geus bisa dirubuhkeun ku anu lawan. Sanggeusna nyingkahan sabetan bedog lawan kana dadana. Harita daeng silaba sapasang ngeleungeunna pilih kenting ngahantem kana dada lawan. Sok hiuk diblor geus, hiuk diblor dong. Ki Hudaya ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang ka tukang terus rubuh maling lemah. Daeng silaba si Badik Sakti mancuh dina tangtunganana. Bari merhatikeun lawan anu geus dirubuhkeun. Sedengkeun Ki Hudaya dina kaayaan bari nahan ka nyeri harita masih kene bisa ngonea hudang. Terus cengkat nangtung. Daeng silaba si Badik Sakti neuteub seukeut ka Ki Hudaya bae nyarita. Rukutuk brot. Ika de lamare tiana salo toh. Sebentar lagi kamu akan mati Ki Hudaya. Rasakan seranganku. Brot. Daeng silaba si Badik Sakti geus rek maju narajang pikeun ngabinasakeun anu jilawan. Ngadadak harita jadi kana gerakanana. Sabab aya cirim anu ngaculat datang satusan nangtung digireun Ki Hudaya. Jelat cilung coba gedeg. Cirim anu anjan datang teh tetela nang bule geuningan baraya. Barang geus sidik kanu anyar datang harita daeng silaba lamun nyarita di barung jeung seuri. Lu kutuk brot. Ada laki-laki jelang remaja toh? Datang kemari toh? Siapa kamu? Hah? Jangan ikut campur masalah aku. Kalau tak mau celaka toh? Nang bule dina karakterna eyang buana putih. Sikap jeung caritanana tetep tenang. Nyepangkeun abdi nang bule putuna Siraming Surawung kaaki diheulikeun putuna Sirawing abdi tos cita tadi ngabandungan kana kaayaan lumangsung da. Cek abdi mah tindakan Kang Daeng teh kacida lepatnya Kang. Rukutuk brot. Salah apa toh? Salah apa ha? Mohon eta ngalakukeun tindakan ka jalma anu tos jelas sikap sareng pamadeganana moal bade tuluy patuh ka pihakna Tuan Willem anu tos ngagantikeun posisina Ki Warangkas toh. Tapi Kang Daeng kuku geuning mangsa malah bade ngabinasa sagarupa. Atuh tindakan nu salah sareng jahat eta mah. Upami langkung jelas mah abdi nang bule anu tarung ayunan Ki Warangkas teh.
dikersakeun abdi aya dina kaunggulan. Kitu tah Kang Daeng, upami percanten mah ka abdi. Daeng silaba si Badik Sakti kerung rada kagetin oge. Sabab memang geus meunang katerangan ti Tuan Willem jeung Nyai Kintamani anu geus mampu ngalubuhkeun ki Warangkas teh budak lalaki mangkat rumaja anu ngaran Nang Bule putuna si Rawing. Tapi kakaget Daeng silaba teu lila. Malah harita jadi penasaran hayang ngabuktikeun kamampuan ilmu silatan Nang Bule. Ya, rukutuk Brot. Ika teh kamu jangan membuat Nang Bule toh. Kalau memang mau bela si Udaya toh, bertarunglah melawanku. Brot, buktikan kemampuan ilmu silatmu toh. Nang Bule nyelang ngareta Ki Udaya bari terus ngomong lalaunan. Punten Ki abdi kapaksa jantan pipilueun karena ieu masalahnya Ki nya. Langkung sae aki mah mundur Ki nya. Mundur wios ieu mah abdi nu bakal mayulan lagi. Ki Udaya geus celo bale carita harita terus ngagajang luncat ngulu ka tempat anu rada anggang. Nang Bule maos tetepan Daeng silaba si Badik Sakti terus nyarita. Abdi memang kedah ngabela Ki Udaya da. Upami ayeuna kedah tarung ngayunan Kang Daeng nya ngiringan we abdi mah Kang Daengnya. Ya, rukutuk Brot. Kau jangan menyesal Nang Bule. Kalau mati di tanganku toh, jaga seranganku. Hayya! Jorela cilung Daeng silaba si Badik Sakti miheulaan majuna raja. Teu waka ngagunakeun senjata Badik, nah sabab manehna boga anggapan sanajan teu ngagunakeun senjata bakal mampu ngarubuhkeun anu jadi lawan. Panajang Daeng silaba harita dibendung ku Nang Bule. Bantolkan dua kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Sok hiuk keduk das. Daligdeug. Daeng silaba si Badik Sakti ngadaligdeug mundur ka tukang. Sedengkeun Nang Bule saukur ngageser saeutik ka tukang. Daeng silaba mancukeun di tangtunganana dibarengan ku ngemuka kaget jeung penasaran sabab kekuatan tenaga lapisan Nang Bule mampu ngimbangan kekuatan tenaga lapisan manehna. Daeng silaba si Badik Sakti ngabangun di pasangan. Saya gadiri pikeun neruskeun talungna ngaroncatkeun kekuatan panarajangna. Ya, rukutuk Brot. Nage, lanjutkan pertolongan ini. Hayya! Jorela cilung. Daeng silaba si Badik Sakti maju dina rajang. Kekuatan panarajangna leuwih dironcatkeun. Tapi Nang Bule harita lain bae mampu ngabendung panarajang lawan. Tapi Nang Bule bisa ngasupkeun panarajangna kanu jadi lawan. Sok hiuk keduk das. Hiuk keduk das. Gese waktu sababaraha detik disanggeus ngabendung panarajang lawan, harita gedoran peureub ka Nang Bule ngahantem kana dada. Disusul ku tajongan kana kagempong lawan. Hiuk kibrodas. Hiuk kibrodas. Nake kena toh. Daeng silaba si Badik Sakti ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieung mundur sababaraha lengkah ka tukang. Bangkieung. Jarig-deug. Raneg. Daeng silaba ngeuleunkeun sukuna. Saterusna mancunnya tangtunganana bari ngatureng hapan-napasna. Masih kena penasaran siga nama Daeng silaba si Badik Sakti. Harita jadi nangtukeun sikap napikeun ngagunakeun senjata Badikna mangsa nuliskeun tarungna. Barang senjata Badik nu diselapkeun dina sabuk kulit, dina cangkeng belah kencana dipesat.
kayaan senjata balik teh kawilang beda jeung balik biasa sabab